Sore-sore masak sederhana cek kanggo nyampakeun si mamah jeung si bapa. Heueuh pan si mamah jeung si bapa teh carek nganterkeun si jimat ka dieu. Heueuh pan isukan teh meureun arek sakola geuninganan ceu biasa MPLS teh geuninganan ngamimitian sakola geuning heueuh ceu ieu teh videona teh geus heubeul karek ka ayeuna kaburu ka edit. Hanyaho sorangan ceu geuninganannya riweuhna kumaha geuninganan kamari-kamarina aduh aing kotra rudet ceu ieu encan aya nu sulit nu punung nu leweh wah loba ieu mah rupa-rupana ge ceu. Biasa geuninganan ceu drama barudak sakola jaba heueuh kamari-kamarina mah ngupload teh anu video stok weh hungkul ceu jadi video anyar mah encan di-upload heueuh da bingung ceu arek ngupload teh can diareredit loba ceu video teh dieditkeun mangan urang teh can kaburu bae. Pas sakolana ditungguan balik sakola riweuh ku di imah geuning ceu pak pik ya Allah heueuh nya eta aya barudak geus arasup sakola teh geuninganan di imah oge teu kaurus ceu jadi balik sakola teh kadang-kadang kabebereskeun kadang-kadang peutingna ieu budak geus peureum. Da lamun teu ditungguan ceu geuning arek mimiten asup masuk ararogo mararugeun geuninganan heueuh biasa sanajan geus di TK oge da geuning loba pan babaturan anyar jadi arera dusun. Matak can belajar mah ceuk wayahna we meureun nya urang teh jadi ibu-ibu penunggu heula sekolah heueuh tapi da urang mah tara ditungguan ceuk heueuh tara ditungguan di jerona kitu nya sok di luar we urang teh bari nungguan si Jia heueuh pan si Jia teh mung cicing ceuk di sekolahan oge hayu we dag di diktang tang ting ting. Mung sakola ceuk tadi dia teh ceuk heueuh balik di kacaritanya ieu teh kapopolah urang di dapur geuninganan geus beres tadi teh nya ngasakan asin heueuh tong loba-loba ting caritanya ceuk nya ai masalah sakolah masuk eueuh beresna eueuh angeusna geuning. Ayeuna mah urang carita we kana popolahnya ceuk tadi geus ngasakan asin ayeuna keur nyamel ceuk biasa arek nyamel tarasi heueuh pan si mama teh cenah neng cenah masak sambal tarasi nya mamah mawa orai hejo naon cenah mah heueuh peuteuy oh heueuh poho ceuk orai hejo teh pan peuteuy. Tah matak di dieu teh ceuk urang teh nya nyamel ngagoreng asin ge kuat dua rupa tuh geuninganan ceuk beres masakna ge teu lila si mamah ge datang geuninganan biasa we urang teh cipiku heula jeung indung tah si jimat oge geus datang jeung si bapa ning itu heueuh da sok kabeh geuning ngarilu da si jimat mah lamun hayang sakola teh kudu dianterkeun. Majarkeun teh ka si mamah teh sok ngomong kieu pan mama cenah jimat pan aya di sakola mah ku si teteh atuh mamah mah nganterkeun ka si tetehna kudu ngilu cenah heuh hege asal ulah ceurik tah ieu teh babawaan ti si mama cai daun sampeut tuh geuninganan peuteuina oge wah aya beas ieu teh pare anyar cek si mamah teh. Cenah teh kade eta pare anyar mah cenah nyanguana ge kudu saeutik caina lantaran sok beda sok puleun sok liket heueuh Gusti heueuh ari boga inung teh ceuk nya inget keneh geuninganan ka urang heueuh sakumaha kasar namanya urang sagoreng-gorengna anak inung mah teu moal miceun ka anak mah ceuk. Tak beres ceuk ieu teh langsung we urang dahar heueuh mamah teh geus teu kuat cenah lapar tah langsung ku urang teh nya ceuk nya disayogikeun ditu disadia-sadiakeun pokona mah di dieu teh ceuk meuni nikmat bari heueuh biasa gugonjakan carita ngilur ngadel ngidul maksud teh jadi ngadel pokona mah ceuk dahar lamun aya peuteuy teung ditanya deui aek sakumaha ieu beak oge eta sangu samiji kom ceuk kuat celong ieu cek si mamah teh euleut teh.